Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabehan. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan. Ngaranna bubur tanpa garam. Jadi bubur tiis saju di dalam. Tah eta tanggal 10 Asyura. Mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyah ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinyakeun ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang rek bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang mun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepeun lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya nadi dahar jangan cenah bubur bid'ah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bid'ah deui lah ngeunah cekana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala. Geus dibejaan ku Kangjeng Nabi. Mantak tanggal 10 Asyura, wah di Karbala jutaan manusia. Lamun inget Karbala, wah eta masjidna agrengna luar biasa. Gedena pohara. Engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Wah, di berbagai negara. 10 Asyura.
Nah Iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung baik urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 nah poe Senin hareup geus jeung Tasu'a Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lah cenah moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah teh endeuh moal keneh bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aya nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh masyaallah bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil lamun urang na bisa ikhlas beuki tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusti mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus be orang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatan. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunakeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah na ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokoknya lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 kaditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Gas kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang, geus puguh pamajikan jeung anak incu. Kitu keneh ka dulur, ka mamang, ka uwa, tatangga-tatangga, karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh.
nisbah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun kunyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan nu hese ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wae aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena Masya Allah jembar bae aya aya tah kos kitu aya tah tapi sabalik teh aya nu boga duit tapi teu jembar-jembar neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong musuh jeung pemajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik lah cek paribasa koreh-koreh cok tapi aya bae jang dahar aya jang inum aya jang pake aya pamajikanna teu pernah marah keur aya seuri keur eueuh seuri kitu keneh anakna Masya Allah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah manfaatna kos kitu maning maca sholawat deh tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh abuh tiduk-duk tisusuk aju pamajikanna nganasehatan kalah ya dunia mah geus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahantem manting nu penting mah salat zuhur asar berjamaah Masya Allah asana teu hujan ge tarariis bu Masya Allah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik ku mana beubeunangan mana kempes ban kada itu deui idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompatna sial jak salakina idek dah geus asak sangu geus ada di teu di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusyuk waduh salakina aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek Masya Allah Masya Allah Masya Allah eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emangna anak kotok itu di kokoprakan eta pan seneb eta karajaan tah mentak neangan pamajikanana mun urang deuk kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan ka ngomong gitu sih batur mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya dibawa susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyin ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin
Henteu jeung minggu nage Senin mawayah 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tikwari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh. Geus tikwari ayeuna jeung ka Jembaran ayo geus puasa. Ayo terutama yatim piatu, fakir miskin, keluarga, ayo urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin. Nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna. Efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggeul indungna wa imma diparak teh dibere dahar teh dibere minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi buro atawa ku obat dibere obat indungna ternyata efek tina obat tersebut mengarah kana pembunuhan. Nah ieu termasuk kana pembunuhan janin kena sanksi. Mantap dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya teu dibere obat. Sebab besi engke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok. Semacam-macam. Nah, ieu kan tadi teh ya dijelaskeun bahwa janin guruh. Janin ngajinayat janin, ngarusak janin, ngabunuh janin. Adalah guruh. Naon guruh? Wa ya gurate abdun eta hamba sahaya eueuh di urang mah hamba au amatun atawa amat boyongan perang muslim mukmin perang jeung kafir diboyonglah kafir ieu lalakina jadi abid awewena jadi amat. Warima malah muslim mukmin mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang ngonam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah ku sebab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi
engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Naik kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang, urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya. Karasa aya Habib di DPR ku urang. Maksud karasa teh lain naon? Urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu? Wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu. Iyalah demokrasi kieu bae terus. Betah urang demokrasi terus. Teu betah. Ya wallahu a'lam terserah. Kos kieu di Syria, di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kam. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas. Lah, nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap, paling dibere 5 huap. Deres kene masih dibere. Biasana orang membutuhkan 2 liter, nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum. Kitulah Yahudi lamun geus kitu naon ngaranna biadabna ka urang. Sebabnya nama dendam. Ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah, Yahudi terbagi 3, nah iyalah nu aya di Madinah. Kemudian nu keluar Mesir, nu keluar ke Eropa. Nah, termasuk nu ke Amerika. Panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah. Nyana kerja sama kuari. Otomatis kuari teh dendam. Terjadilah seperti itu terus. Minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa. Sebab lawan, sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh, geus puguh Amerika, geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel. Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi. Ieu mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya. Ulah bebeja ka batur, ulah bebeja ieu mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah. Nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua. Bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi. Kan udah serang ngomong dah tuh kabeh nyaho tamang geus. Pasti tah tinggal urang pabisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal urang bakal menghadap ka Maha Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Beberes diri urang sing hade akidahna, sing hade syariatna, jang aturan ibadah ka Gusti Allah. Ke isuk pageto anak urang didik, anak urang lain lalagaan ieu serangan-serangan teh pohara jasa.
geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragag di tanggal caringin tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gus ya udang-udang ajur sia niuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu aman mah bae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jelemana heran teu daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daek ngaku teu daek ganja tah kieu can kabere bae cenah kieu cibah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja dek di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres katanya inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros nu tadina orai taneuh ge barang ka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak Ogola asal kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal kiai ka Golkar kitu bae geus pokona ye cenah ieu mah kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona asal kiai asup ka Golkar sering amat cenah kieu supaya tobat majelis teh gede sia pondok 2 tingkat sia teu karasa eta ku kiai berarti di jerona aya kasalahan sakali deui asal kiai ka Golkar cenah kiai bangun harengeusna aing karunya bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar ka mana tuh ka PDI salah sugan dan teu PDI tah deui ngagadil aduh Gusti Allah lagu yeuh batur urang asal kiai ka Golkar maksud teu bisa nyebut cau ieu mah cau kiai boloon asal kiai ka Golkar ini ngaji naon sih bulan Muharram masalahna ye aduh hese jasa ye satu ngaluhurkeun agama ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana majlisna bagus eueuh nu ngaji pondokna bagus eueuh nu ngaji naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji Kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi barang asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ya agama acak-acakan di agama. Coba contohan cenah kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wahia abdun abid jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wa matun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual abid
di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atau nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu mal beres jang cegas nu mana tawalangan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan penyelesaian terakhir ku hari nu menang dielehkeun nu bener dielehkeun nu salah dimenangkeun bisa terjadi tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca wow hebat jasa kiai muina ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal teka rasa kugu jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa cek Allah sia dibaca ku si ayat ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tita adil pugus sia teh teu adil ayo ka ditu ka mana jahanam. Waduh, kayak jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh teh basa dunia teh ayat teh mah. Wasal beres be. Itu khutbah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia haju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah umumkeun Gus ya Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguh nya mah hayang tambah deui poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya apa ya? Terus mau menang ganjaran si Haji lah. Wala sahul
kolotkan jegala sama kabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ya ngan kolot lam yajid biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku penyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus babarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring gimana kotok meureun tah mah dibere deui ku ninina di dahar deui saep deui di blon ngepikun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus oah tah mah teu bisa kos kitu lamun teu rusak silakan eta mah disebut kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng kolot kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolotna teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng dae ka itu mah kolot kalapa teh mah neng lain deui tah mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia cak neng teh sudah teh loba minyakan yang buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae tah ya seperti kiai haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan ngomong kos kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mentek ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys ieu mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus tah mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang naon doa ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Istaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisfausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ieu ngaji kieu
jadi 5 tah nyampe ka dijah tah masalah tah mentek fil huril musim roki gimana tuh khamsatu abirah 5 onta jadi sab tegah per puluh diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalnya nganiaya nyisarwiti nuker hamil dianiaya dengan cara disingsinan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah iya nu menganiaya kudu mayar diat nak separo per puluh diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajen ku kumaha lainnya amat mah anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat teh maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu abiratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta saudara 75 bener ente sih masih salah ini mah asa teu percaya ini mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah nah iya kumaha lamun abinna kolot kan kolot mah murah eta kan nu mahal teh nu mahal kulantaran dadampak kene umurna 30 40 50 mahal lantaran tanagana bagus kene seter kene nu kolot tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun kecuali lamun encan pikun ngan harga rada turut teuing mah abid umur 30 abid umur 40 abid umur 50 aya ge umur 80 tapi henteu pikun masalah guys sanajan rada murah hargana kula mah sok inget ieu teh dongeng ya aki-aki boga pamajikan ngora ngabelah dieuna ieu keur cerita pikun maksudna rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku papajikan ka dokter antar ke dokter periksa cek dokter dia ini ibu istrinya iya masih muda iya sekarang gini aja ini kakek nanti malam suruh kencing besok air kencingnya air seninya bawa ke sini nanti diperiksa melalui air seni oh iya makasih dok bener Isa memeh sare nyana kieu aki-aki beres nungguan isu kan cendeun medinya handapeun dipa ari jam hiji pabajigana yang kieu deui sarua teu kuat ai pabajigana kaluar sieun teu kahudangkeun salaki gara dege kolot lah kieu bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini nggak hiji ini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial cek kiai merenana dadok gak jangan dimasalahkan lu pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nyaina nu pikun apa majikan tahu nu pikun kayak geus karolot kara itu eta sing hade aya deui lain kitu tah mah
Ki aki teh lain dihadap di luar meja. Pemajikan haus diinum. Masya Allah, cek pemajikan celi nutata dina torek jadi muka, irung mararuka, isi nginum naon, torek ceki salaki. Obat torek itu, torek cager kata kata. Muntah cager tambah torek. Falil akdi kibatuha, falil fakdi, wakilala yusaratu cek sakal mah. La tustaratu teh disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abid eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin bikin ahli waris janin. Iyalah ahli waris janin mah berarti indung. Kemudian sampai ahli waris sakumaha biasa ahli waris. Kewajiban anu mayarna ala akilatil jani. Ka akilah asobah jani. Wakila cek sakal in ta'amada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan. Wajib kasih dokter eta atau zaid faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata benar-benar hasil menganiayaana sampai ke ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana. Kanjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman bakal loba fitnah anu luar biasa sebab umat ye awal nama afiyah lungsur langsat rarapi tapi di akhirna bala uha loba balai loba fitnah sahur Kanjeng wataji'u fitanon bakal datang berbagai fitnah yatlu ba'duha ba'don nu bakal macakeun sawarehna ka sawarehna deui. Woi, engke mah bakal anu, woi bakal anu, tapi tata geus diomong-omong ke. Jadi di beja-bejakeun heula kos kolot urang baheula. Kolot urang teh baheula teh nang ti mana meureun eta bahasa-bahasa kolot masih kadedengekeun keneh bae. Engke mah sia lalaki jadi bikang jadi lalaki eta bahasa kolot baheula. Sia lalaki bakal jadi bikang bakal jadi lalaki hartina lalaki kos awewe kos lalaki mulai tak tekebel buk panjang awewe lalaki bukna panjang awewe bukna para rendek tak omongan kalau teh nyata jasa nyata engke mah sia pakaian lalaki jeung pakaian awewe teh atuh sapake lalaki awewe kuari kaos sapake celana sapake atuh sepatu sapake geus sapake bae malah mun urang keur naik mobil teh aju aya nu naik motor boncengan bisa tetebakan lagi teu bigang di bajah lagi dibagang aya ada laki oh bener laki barang turun teh aya susuan tuh salah sia berarti tak eta teh tetebakan naon kolot baheula bisa engke mah di sawah teh di sawah sia eta dia bakalna uluh tangkal listrik loba jasa di sawah lain tangkal pare diganti ku tangkal listrik arti menyama di sawah ya tangkal listrik ge lain tangkal pare horenganan jadi perumahan ieu atuh sawahna diganti engke mah jelema dagang teh dagang imah sia imah didagangkeun dipikir ku urang mah digotongan imah oh lain atuh dijieuna di mata kolot baheula nyararata jasa masyaallah luar biasa engke mah partai nyaritakeun partai loba engke bakal saeutik ke di akhir bakal loba deui partai ke bakal saeutik deui ke bakal loba deui itu bararagus bang bagus nah kabeh ge makin ka ditu makin jore bae dileutikeun jore dibawakeun jore kolot baheula geus ngomong teh heula sagala rupa ke siram geus aya kali ngujur ngulon tamah caina lain bakal jadi cai biasa bakalna getih tamah nu nyaianana
Lamun engke bakal pemerintah jeung kali ngebat kulon ket wetan ti wetan ka kulon tah eta teh engke eta mah lain jang cai biasa tah mah lain jang nyayan sawah lain jang nyayan huma lain jang nyayan masyarakat tapi ka utama bakal getih eta iraha di mana-mana geus nyambung pulau ke pulau baheula mata pulau Cangkir diomongkeun teh bakal nyambung eta cicirita geus moal beres engke mah pulau Jawa jeung Sumatera nyambung, Madura jeung pulau orang nyambung, engke bakal aya jalan ngebat lempeng bahasa kolot mah baheula eta kos kitu horeng tol eta kuari. Eta janyara rata, tah eta tah nu pake anggeran jasa mah di lembur urang mah ieu Tangerang Serang Pandeglang, tah eta tah nyambungna gitu antara urang jeung nu tadi caritakeun gara. Aduh panti jarah teh naon? Pulau Cangkir nyambung kuari geus nyambung. Nu jualan imah geus loba, tol geus aya, nyararambung bakal disambungkeun deui atuh itu nya urang ye Merak itu Sumatera ke bakal aya tol terus sabada eta bakal jieun kali ke omongan kolot baheula tah. Ke lamun geus nyambung tol Sumatera Pulau Jawa jeung Pulau Madura engke kakarak aya kali ngulon ngetan tah eta mah bakalna eusina tah eta mah teh caina getih bakal. Perang teh jeung saha ieu teh jeung Inggris jeung Belanda moal ka DDI, Amerika moal ka DDI eta kan perang saha? Kakakna bakal ngebunuh adina, bapak bakal ngebunuh anak, anak ngebunuh bapak, emak dibunuh, dulur dibunuh, pemerintah ngebunuh rakyat, rakyat ngebunuh pemerintah. Eta kolot baheula mah kos kitu heuh meureun perang saudara mun cara urang. Dia cirikeun bae ke bakal dijieun ke kali ngebat di mana geus beres direncanakeun ge. Asal geus nyambung Madura, Jawa, Pulau Jawa jeung Sumatera ke bakal aya kali ngebat tidinya beres ngabangun lila ngabangunan puluhan tahun. Nah eta ke bakal aya perang saudara nu dahsyat luar biasa, saling membunuh. Eta mah ciri doang. Berarti perang saudara anu bakal nya. Gitulah kolot baheula eta nyahoan jasa tah fitnah teh dibacakeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kieu. Engke bakal kasratu walawi zina anak zina loba jasa bakal. Nagara ge dipimpin ku anak zina, imam masjid ge anak zina. Bakalna imam Jumat anak zina, di kantor-kantor anak zina, nu jadi presiden ge anak zina. Kangjeng Nabi bakal kos kitu mah nya, henteu mah nya ja kuari anak zina mah luluh atuh. Pertikahanna atuh teu bareres pan beureum jadi anakna anak zina geus puguh nu zinah nama kuari ge doba jasa masalah sebab anak zina ngaji Quran bagus kuari jadi imam atuh geus mulai disababaraha musola mah anak zina masalah ngan eta ucapan Kangjeng Nabi bakal kos kitu di akhir zaman teu bakal loba anak zina nu mingpin salat ge anak zina kantor anak zina presiden ge bakalna anak zina. Neu taji'u fitanun yatslu ba'duha ba'dan dibacakeun ku sawareh umat ka sawareh deui engke bakal loba nu mabok teh geus jadi kebiasaan. Pemuda geus mabok kuari mah ningkat deui lain ngaeuweuhan mabok teh budak SD mabok terus mararabok rusak akal urang dengan berbagai dalil kumaha bae. Mungkin serangan Amerika, mungkin serangan pokokna mah kitulah kaayaan anak. Mabok jelema lain makin eueuh. Tangkap kuari. Ditangkap hiji tumbuh 10, tangkap hiji tumbuh 100. Tangkap terus bae sa Indonesia merabok pahara jasa. Mabok identik jeung zina, mabok zina, judi. Terus bae bal eureun-eureun ke bakal loba judi, riba teh Kangjeng Nabi kasratur riba engke mah. Kuari mah munggah haji bae bisa teriba. Munggah haji urang teu bisa teu make bank. Berarti kan main riba terus, riba dagang riba, haji riba, segala rupa riba nementak. Eta teh geus umul bawang kena sahabat naroskeun. Gusti Rasul eta ku loba-lobana riba engke urang kumaha atuh haram gitu. Cukup nyokot jang ukuran ibadah ka Allah bae. Jang ukuran dahar nginum jang cukup ibadah eta geus salamet sakitu bae leuwih tidinya cilaka. Tayyulah tajiru fitanun yatsru ba'duha ba'dan
bakal datang berbagai fitnah nu bakal ngomongkeun sebahagian ka sebahagian deui geus diomongkeun tajiu sayati Kanjeng Nabi geus nyaritakeun bakal datang tah kuari urang tahun 2000 pas jasa naon nu diucapkeun ku Kanjeng Nabi di tahun bangta 1400 kali tuna makin mantap makin loba makin dahsyat fitnah teh mantap kadina tajiu fitnatun datanglah fitnah fayaqulul mukmin cak jelema mukmin asana hadhihi tuhlikuni fitnah ieu asana nu bakal ngarusak ka urang aduh asana bahaya engke sumatan kasih pulas eueuh deui engke watajiu fitnatun datang deui fitnah fayaqulu cak mukmin asana fitnah ieu nu bahaya mah hadhihi aduh asana ieu nu bahaya mah ieu eta selalu kitu bae kuari urang teh lamun anu memang henteu mikiran kana kasalamatan di akhirat mah dak pilkades mulai ustad dibarareun duit kiai dibarareun duit atuh ustad ondok mah seseria ondok teh seseria asa menang asa untung tapi kapan ari anu mikiran engke kumaha di akhirat mah pan ieu teh sogokan nu kos kieu ngaranna mikiran nih aing salamatan tempat ieu disogok ieu milih salah asana rusak ieu ku fitnah ieu tah nu bener mah si kiai si santri si masyarakat teh mikirna asana rusak ku fitnah ieu mah kelas eueuh deui jol pilkada leuwih gede ieu mah leuwih gede seserian pan anu sok ka pendopo mah mantep lumayan 3 juta saminggu sabulan atawa antri di ditu teh cak anu kos kitu mah seserian huhahe tapi cak anu mikir mah asana fitnah ieu nu bahaya mah ieu duh kamari mah leutik ieu mah leuwih gede asana bahaya dak datang ka harian las eueuh datang pilgub lumayan kuari bae ge Tangerang teh geus kabagi 2 kiai teh aya Kiai Wahidin aya Kiai Atutin sabagi 2 kuari teh kadeuleu ieu Kiai Wahidin jeung Kiai Atutin lain deui mah lamun buringas Kiai Atutin eta lamun anu bangsa kieu eta Wahidin eta mah kitu di Serang di Pandeglang Kiai Ustad geus kabagi antara Yan Kosimul Kiai baena Wahidin wa Atutin jadi geus kabagi 2 kuari geus bage itu motorna ge lamun diselat teh atut lamun Wahidin mah mogok Wahidin mah eta kos kitu mah fitnah bagi anu raramean mah anu asa meunang geus heheotan bae tapi nu mikiran aing salamatan teh di akhirat ku kos kieu teh ieu pan bisa dipertanggungjawabkeun ieu teh sogokan teh ieu teh halal apa henteu sih duit kos kieu mikirannya asana ku ieu aing rusak ieu bahaya ieu beres eta las eueuh pilpres leuwih gede teu eureun kitu jeung kitu bae tajiu fitnatun gontok-gontokan ke berbagai organisasi bergontok-gontokan antara partai jeung partai ngan lamun kurang dipikir teu kumaha gontok-gontokanana lamun urang dek berjuang ye boga pikiran hayang berjuang tak urang kuari cicing di Indonesia sementara Muhammadiyah terus bae nyulusup sedangkan urang kan hese eta teh untuk menopang eueuh di jalan kecuali kudu make organisasi di NU urang asup ka NU beneran NU ribut NU jeung Muhammadiyah fitnah kanu aya Islam papada Islam timbul deui PKS kok ieu nyelonong bae si PKS teh PKS teh nyelonong jasa teh pugu anggeranana dasar hukumna teu pugu anu teh urang otomatis ka nyieun tandinganana partai berarti dah naon ieu partai urang ieu tadi PKS kuari urang PKB geus eueuh maot yang pimpinanna anu aya keneh tapi wujud Kang Adam iku mah ieu tah urang lamun deuk berjuang mah eueuh deui lantarannya nyulusup ka birokrasi atuh urang ge kudu main birokrasi kurang berarti kudu ditandingi ku urang sedangkan ditandingi teu eureun teu repeh lain deuk ngabaju ke nagara ieu jajapah hayang-hayang hebat dirina ribut piributkeun teh loba jasa diantepkeun ku urang eleh urang teu diantepkeun ribut deuk kumaha coba ndek kumaha coba kos kuari mun diantepkeun bae orang NU kaserang ya ku Muhammadiyah
lamun diatepkeun dari organisasi anu teh kaserang ku Muhammadiyah nyana masuk melalui birokrasi geus lain nyaritakeun demokrasi deui nyaritakeun hukum dibawa ku nyana tah ieu geus bahaya jasa kan aya zaman Gus Dur mah kan ulah aya unsur-unsur hukum demokrasi bae hukum mah cekelan di organisasi bae kuari mah ngarayap lamun ngarokok diharamkeun melalui kitu birokrasi berarti kan geus ngarayap lamun tolak tilu jadi hiji melalui birokrasi kan berarti geus diserang lamun anak angkat geus jadi menang berarti kan geus melalui birokrasi mui kuari nah diusapan titah nyeun keputusan kan berarti diserang ku Muhammadiyah urang maca diserang ge tapi orang Jogja mah diserang diserang gitu diserang kalau inget Haji Muhadi bae maca koran di dieu hari Senin bupati sedang apel diserang apa ya dia maca korannya ini diserang bagaimana ya ada apa ya oh mana coba lihat diserang bukan diserang oh iya diserang aduh bupati hari Senin apel diserang sama apa diserangnya serang sih udah serang atuh salah maca berbahaya tah ieu caritana urang ieu mun nyaritakeun perjuangan nyeri hate teh nyara terus bae nyulusut NU na ieu HS bae ngees serangan partai ngan saukur ngaranna doang partai Islam P3 partai Islam PKB partai Islam naon deui geus berarti geus tuh BPR dan lain sebagainya ngan ngaran doang perjuangan nama tetep bae PKS dulu tah coba halangan atuh sia mun urang gairah timbul aing tampil deh ieu mah nu tampilna si bangsa bocokok deui bae kuduna anu siap ngaberesan tah ieu urang beuki lamun deuleu kadinya rapuh amat atuh Indonesia teh rapuh amat kumaha kahareupna timbullah gairah hayang urang fitnah nu aya perang antara politik partai jeung partai perang antara organisasi urang cicing berarti nyana terus-terusan merajalela urang berangkat perang teu eureun-eureun ilah zaman fitnah ngaranna lantaran henteu leuleuy hatena henteu tawadu ieu mah pahayang-hayang ka bagi pokos imam masjid bae imam mushola nu pantes mah jadi imam teh itu dia mah kurang pantes lantaran nyana nu hayang teu terus bae waladhdallin terus bae teu pararantes sabenerna eta teh terus bae gesek-gesek iyalah zaman fitnah pokos kitu tajiu fitnatun ieu terus teu eureun-eureun fitnah moal eureun-eureun terus bae mah mantak lamun keur mikiran kieu amat ieu sih padahal bupati naja kurang kumaha tapi geuningan gerak-gerakan bupati anu kitu keneh tah ieu teh deuk iraha atuh pembisik-pembisik mantak naon atuh bisiki maka bisikan-bisikan agama ternyata nu deukeut jeung jelema gede teh pernah ngabisiki agama boro-boro ngabisiki agama korenyanna lagi atuh teu nyahoan ka agama ieu beuki hancur fitnah kadituna beuki ambalaya atuh engke mah meureunna nu nyahoan ka pangeran meureun nyahoana maraca buku bae jeung di laptop bae terus bae belajar teh make televisi make kitu buku kabelah dina koran untuk make belajar langsung ti guru geus waktu fitnah makin fitnah kuari nu oleng otakna loba jasa anu nyokotan wiridan ti buku di wirid nyokotan buku nyokotan wiridan ti televisi nyokotan wiridan ti kitu naon kitu ngaranna ti satelit dan lain sebagainya ayeuna kuari oleng jelema gede aroleng akibat tina wiridan kos sekarang itu kos nanahonan nah iyalah fitnah zaman fitnah teu menang salah setik tah nu mantak ieu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bakal pohara luar biasa kita faman ahabba saha jelema nu dikahayang ayu zahzaha dijauhkeun tina neraka ayu dukhala jannah atau diasupkeun ka surga fatatihi fitnatahu maka kudu ngadatangan kana fitnahna wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir bahasana kos kitu tapi nu dimaksudna mah kieu fitnah pasti datang tapi jelema tetep bae iman ka Gusti Allah iman ka yaumil akhir lamun hayang salamet jauh tina neraka hayang salamet berarti asup ka surga ketika fitnah datang ulah milu-milu cicing bae iman ka Allah iman ka yaumil akhir tetep bae teu bisa diganggu gugat teu aya tawar menawar nyana mah kitu bae eta salamet
Geus we cicing. Waalaikumsalam. Ieu aya sumbangan ti atut. Gede teh leutik. Letik haram. Gede ieu meja. Haram. Haram. Main sama mobilin teh motor. Sama mobil halal. Aduh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ijaya ya itu jati. Itu bukan sebenarnya 500. Haram. Haram. Bedakan haram. 500.000 haram. Haram. Aing mah geus moal nih. Tanggung jawab di akhirat. Hese. Minggu harap dikiriman nih. Berarti 5 juta. Haram. Tanggung jawab na hese. Ayo lah, bong. Nanda daletik seorang haram. Minggu hari juga seperti itu 20 juta. Haram. Iki mana jadi 50 halal budak. 50 mah kembali apaan sakan urut-urut bae mah. Halal tamah. Lamun 50 juta deui bae pidato ya. Kiriman dulur. Atuh naon hesena sapira milih atut. Jakula laki kitu kubikang kitu. Atuh masalah aja. Dipimpin ku saja bakal kitu-kitu keme. Geus bandingan atut bae diteruskeun. Eta 10 juta kenceng sorana eta. 10 juta kenceng jasa ke 5 juta mancang pati kenceng. Tapi kalau 10 juta kenceng. 100 juta gitu 100 juta kencengnya. Mun 1 miliar mah asana pegata. Urat pegata asana 1 miliar mah. Eta tolol jasa ieu ari kiai teh. Lepas dari kalah dan menang, lepas dari begitu atau tidak begitu, haram tina jihad milih awewe lagi geus haram. Tapi ieu kajen ke masyarakat mah bodoh ieu kiai nu nyaho hukum, tolol lagi, tolol deui. Tama ibnu tolol, wa ibnu goblok gama tuh. Di Indonesia bae ge pan di Indonesia Tangerang geus loba jasa pan eta. Ieu mah lepas dari kumaha pelaksanaanna sama atau tidak sama, eta teh geus haram. Milih na haram Quran ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Teu jadi pamimpin layak lalkong, teu bisa diganggu gugat tah. Lamun datang pita seperti eta, kemudian manehanana teger bae, haram bae. Salamat surga tanu geus kitu. Lamun dek dia datang dek dibere duit, haju halal bagong sia. Neraka. Bari kurang dipresentasikan nih di Tangerang, Serang, yang Kabupaten Pandeglang. Kiai nu kabeuli jeung nu teu kabeuli lobaan mana suarana? Lobaan nu kabeuli berarti lobaan kiai nu ka neraka. Cak masyarakat tadena aing mah teu jadi kiai. Kiai we ka neraka komo sia. Aduh. Ya nuturkeun kiai ban. Kula mah cenah atuh. Tadi nama ndekanu itu lalaki ngan kiai kula ngajak ka awewe atuh kula nuturkeun bae lah ka kiai kula mung fitnah. Puguh eta fitnah keur datang tolol sia. Ngomong pangkos bener bae. Kula mung fitnah lah nuturkeun kiai bae. Eta fitnah teh eta kos kitu tah. Tah eta teu karasa pan kunyana tah. Masyaallah. Nah ieu lah kuda-kuda jang urang supaya orang teger di zaman fitnah ku ari. Paman ahabba ayuzahzaha minan nar. Saha jelema anu nikahayang dijauhkeun tina neraka anin nar tina neraka durhul atau diasupkeun ka surga. Nah ieu mah geus hiji bae geus atatihi fitnatahu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Fitnah pasti datang. Ketika fitnah datang teger jasanya iman ka Gusti Allah. Asal geus iman ka Gusti Allah ka yaumil akhir berarti sieun. Naon kitu nadahan fitnah ngajauhan berarti tina fitnah. Sieun iman ke Allah, iman ke yaumil akhir. Berarti dia tidak mentolerir terhadap fitnah-fitnah kos gitu. Ngajauhan tina fitnah, nyelamatkan diri menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'ti ilan nas billadhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Nyana datang ke manusia mawa kekuatan diri nu sakumaha didatangkeun ka dirina. Pokona mah nyana kitu-kitu bae. Sorangan gitu kerbabarengan jeung manusia kitu bae geus percis kos dina engke bakalna kos tengah peuting aya damat percis kos dina sirah anu bulu buuk da hideung aya hiji nyeng celing teteh naon kadang-kadang huwis bakal kadeuleu ge lamun urang teger dina agama sieun ka Gusti Allah
iman ka Gusti Allah berarti sieun ngajauhan tina fitnah. Di tengah-tengahkeun merajalelana fitnah bakal percis kos tengah peuting aya damar kadeuleu ku sasaha sinarna. Percis kos tidak sirah kitu buukna hideung aya uis hiji yang celing hiji bakal kadeuleu. Tah kitu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah nu bakal datang terus moal eureun-eureun fitnah teh terus bae. Terus ikir cerita ala kadarna dong fitnah kabelah dieuna fitnah tina televisi, fitnah tina HP, fitnah tina kitu komputer dan lain sebagainya. Engke bakal ditambah deui fitnah dan berbagai fitnah. Geus puguh nu tadi caritakeun kabair mah baheula mangan sakadar teu saralat doang fitnah teh ya. Tapi teu ngalawanan kanu salat ku hari mah fitnah teh nya teu salat nya ngalawan kanu salat. Geus puguh ku hari baheula mah nu mabok eueuh di lembur ku hari mah mabok merajalela zina judi. Oh, penghormatan terhadap kiai baheula mah nu tilok salat ge nu tilok salat. Aya kiai liwat keur nyetel radio di pareuman. Radio di pareuman, pareuman aya kiai. Kiai memang pantas geus kitu teh. Ku ari mah aya kiai tah digedekeun. Nah, aju kiai na joget deh atuh. Mantap atuh ja kiai na ge ceramahna ge mawa keyboard. Henteu kumaha coba atuh ja kiai na ge ceramah mah ge joget ieu. Atuh di mah kiai na ge TV atuh aya 5 pan. Paranti nyana, paranti pemajikan, paranti anak, paranti tamu. Wah, ambalayangan teu jualan TV doang tak kiai. Fitnah jeung fitnah jeung terus makin ka ditu makin parah. Terus disapirakeun bae ku kiai teh HP dianggap enteng, televisi dianggap enteng. Memang manfaat aya tapi modorotna nu luar biasa. Ketika urang deuk berjuang mah butuh teh informasi silakeun. Tapi keur henteu mah deuk nanaonan atuh. Nah makin ka dieu dirasakeunana makin loba, makin bahaya. Amburadul ka dituna sarua bae. Baheula seragam Sabang sampai Merauke bahwa duit bank riba, bunga bank riba. Eueuh nu nentang kamari ieu kurang kumaha teteh di zaman bapak-bapak urang komo bapak kolot urang mah kadenge ngejelengeng keneh teh rentenir teh haram bunga bank haram Sabang sampai Merauke di Indonesia ulah nyaritakeun internasional nasional seragam kabeh mulai teh aya hiji dua halal ditukil ku kiai make jamul jawame bahwa bunga bank teh halal di jamul jawamean. Masya Allah ku berani teh geus teu kudu dilawan tah mah suku sia jamul jawamean goyatul usulan los leg-leg ku sia tapi urang mah geus boga anggaran kurang kumaha Fathul Muin kurang kumaha kitab kitu naon ngaranna Ihya na Minhajul Abidina jeung berbagai kitab-kitab fikih bacaan bae geus teu kudu nukil-nukil sebab saralah ku ari tukilan-tukilanana. Sebab naon eta kos kari itu teh maksakeun kalantaran dirina aya di dinya tukil, dirinya aya di dinya di organisasi teh tukil, dirinya aya di dinya di perusahaan showroom nukilnya na. Jadi lain berbicara secara umum kumaha ieu secara umum malah aya nu ngomong kieu. Sabenerna mah eta teh riba teh anu diharam-haramkeun ku kiai, eta teh cenah kiaina bodoh sabenerna. Aya nu ngomong gitu lagi kiai. Tama kiaina bodoh sebenarnya mah ieu teh ieu naon ngaranna bank eta teh sebenarnya mah perusahaan kiai nu sebenarnya mah showroom tak kredit eta teh sebenarnya perusahaan kiai santri teh kudu nama usahana kos kitu teh jadi teu capek tapi untungna gede nu sabenerna mah eta teh diciptakeunna kudu ku santri mun santri palalinter mah eta kiai anu ngomong kos kitu mudah-mudahan panjang umur teh batur kieu teh udah panjang umur bisa tobatna. Masya Allah geus kabali ngerjasa selidik horenganan kiaina anakna boga showroom atuh ai endek boga showroom mah ulah ngomong-ngomong kos kitu terus bae kan leg-leg apa ku kiai jadi orang koros mah tuh. Nah ieu timbul ucapan-ucapan fitnah jeung fitnah keur nyaritakeun fitnah tungtungna kiai jeung kiai fitnah ku teu seragam dina hukum teh maksakeun diri. Inilah di akhir zaman bakal loba fitnah terus moal eureun fitnah teh bakal terus menerus hiji jelema nu salamet tina fitnah anu iman ka Allah jeung ka yaumil akhir hartina tetep netepan dina sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain jang kepentingan rakyat, lain jang kepentingan masyarakat, tapi jang beteungna jeung nafsuna hungkul. Nu jadi tanggelan jeung bahasa mah jang rakyat
untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bebejana mah horengan nanti ditu mah rakyat mah diperet jang kahirupan dirina masing-masing. Gitulah bakalna di akhir zaman. Tapi tetep bae lantaran urang dijadikeun ku Gusti Allah manusia. Sedangkan manusia teh bernegara-negara, kobilah-kobilah. Ieu negara kudu diurus ku urang. Teu meunang henteu kudu. Sebab lamun teu diurus ieu negara, engke agama bakalna acak-acakan. Nu mantak teu bisa kaluar. Di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubunganana sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh yakni lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran, berarti ngabutuhkeun agama. Geus lamun urang ninjau bahwa manusia ia makhluk Allah, butuh aturan Allah, agama ngaranna syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan. Kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial. Iyalah kudu aya penataan sosial, ngaranna politik. Berarti politik hirup di atas negara. Islam cicing di luhur negara, berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Kitulah caritana namun urang nyaritakeun syariat. Dek ngembangkeun agama di atas negara, atau negarana kudu ditata ku urang. Moal bisa keluar kajen ku kumaha ge agama jeung negara. Lamun urang negara bae teu make agama acak-acakan. Kos kuari ieu negara bae teu make agama, korupsi terus bae, maling terus bae, nu zinah teu dibunuh, teu diranjam, anu mabok teu dikukuha terus bae, eta ngaranna negara teu make agama percis. Kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama. Hayu bae duit naon tah duit ngagabres bae, tah eta nagara teu make agama. Ieu kos di urang, ieu kos kieu nu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh. Siap ka neraka berarti teh jelema. Nu jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama. Nu siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti, abdi siap jadi gubernur, di akhirat siap abdi dikeradokeun di neraka ge. Sarua jeung kitu sebab teu make agama. Teu make agama, mana agamana atuh bari. Deus teu salat diatep, nyanana teu pernah ngajak salat, ngaranna teu make agama. Nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim, ngaranna teu make agama. Nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an, ngaranna teu make agama. Nu korupsi miliaran triliunan diatep, nu maling kotok teu make agama nu kos kitu ngaranna. Tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara lempang teu make agama, siap ka neraka kabehan. Mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu. Aing mah lain ngomong lalagan beneran sia. Cek RT pan aing ngaji tinggal ngaji. Aduh cek RT aing ngomong ngaji deui minggu hareup mah sabodo. Sanu mitas yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Cek RT kiamat aing eureun bae tuh ulah wakat teh heula ieu eureun mah. Kan gitu make agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain lalagaan, mana agamana? Cenah eta ka Mekah ge lain nangitahan, nyana mah kan sarukun marat doang. Hayu tanyakeun ka kandung ieu jangan teu ditahan teh enten teh. Nyana mah kan sakuru, ka Mekah sia jual embe, jual kotok, untungna jang aing sia mah kali itu pahege kajeung. Diteuleuna ge di itu, jauh jasa 12 kilo, 13 kilo sarua jeung kalari itu sia parai habak. Mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu.
bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu. Kamareka sia wahai urang Balaraja aki-aki nini ku aing deuk ditedeuna jauh los ya deuk parahe kajen malah mah banding paeh habak di ditu aing ngaracun hese mending parahe bae di ditu mantap kalau mun aya nu paeh teh ieu teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atuh teu sadar kos kitu da kumaha tuh ja urang merantap di ditu teh nu ngadengekeun usul nu ngadengekeun tah eta bahasa agamaan ieu teh nagara teh ieu mun hayang nyaho mah kuari agama tanpa negara pasantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam-kalam ulama dijelaskan teh cuman henteu bergulir secara praktis sia-sia aing-aing be ngaji santri ngaji mingguan beres bubar atupan henteu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh sugan atuh ayakeun zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain kitu make pas aturan Al-Qur'anul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim dibahas di pondok pesantren santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge dengan sabar kieu ge tah eta keur jaritakeun agama tapi penerapan di negara kan henteu berarti agama berjalan dengan sendirinya henteu diatur ku negara lempang masing-masing agama lempang sorangan negara tuh make agama kos kieu ya acak-acakan mantap nu perlu ditangkap teu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran henteu tek and zip tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia nya ngomong kos gitu sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama jalan sendiri negara jalan sendiri pakai demokrasi tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu Gus Dur geus ngomong gitu tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara agama jalan sendiri masing-masing yang Kristen jalan yang Katolik jalan, yang Buddha jalan, yang Protestan jalan, yang Islam duduk tempat. Artinya jalan masing-masing sebab tadi kondisikan di negara. Aturan-aturan agama negara teh aturan dabo, aturan Walanda bae. Tah ieu geus kieu tah ndak mal akur. Kiai salilana ngan seukur pake kokoset bae ku lurah ku camat ku bupati datang ka ku presiden geus kokoset mah singkir sia ka ditu kiai jang moal dipake Quran mah negarana lain make negara Quran mantap kiai anu mimilu dibuntut pamarentah kiai kokoset kiai dipake kokoset teh nu kos kitu teh datang ke nyana ini kan negara kita tanggung jawab bersama Kiai pun termasuk di dalamnya. Mari kita sama-sama. Siap ya Kiai teh. Yuk Kiai kita jalan. Ayo. Kok kecil amat? Enggak ada kendaraan ini. Oh ya dikasih kendaraan. Ya siap. Rada gede tanya. Kendaraannya jelek amat. Bere di mall. Siap. Kiai kokoset makos gitu. Aya kendaraan ngahoak. Kendaraan cicing. Eta Kiai nusok pakai kokoset. Biasanya Kiai Golkar takut gitu. Iya tahan di negara tapi iya keur carita sekelumit takos gitu tak moal ngahiji datang ka kumaha ge di urang mah ieu teh moal ngahiji sebab bentuk negarana lain negara syariat tapi negara demokrasi ge di urang teh encan demokrasi anu jelas demokrasi masih keneh abang-abangan demokrasi anu geus make masih keneh can jelas demokrasina ngan kieu kaayaanana kieu lah buktina tetep bae negara urang keur kieu kaayaanana urang bangun tetep tanggung jawab terhadap negara wajib apa kudu lepas teu bisa lepas atau lamun lepas udah jadi bupati udah jadi gubernur udah jadi presiden atung ke Amerika nyerang ka urang tetep bae bentuk RT tenang teh jadi RT deh gua teh
jadi lurah biasa lamun bisa mah nya ge jadi lurah jadi camat bisa sesuai jeung aturan atuh pangheulana ka sorga nya ge ngan moal. Namun aya lurah, aya camat, aya bupati, gubernur, ieu teh bener-bener di Indonesia kemudian make aturan-aturan agama pangheulana ka sorga ngan moal. Sekali deui. Lamun aya lurah, lamun aya camat, bupati, gubernur, ieu kabeh sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'an pangheulana ka sorga nya lantaran nya pemimpin ngan moal. Endeu kumaha tuh janteu. Tah, kos kitu. Nah, iyalah negara urang kieu kaayaanna tetep bae kudu aya bae lurah, aya bae pamong, aya bae utusan bupati di daerah camat, kudu bae aya bupati, kudu aya gubernur, kudu bae mun eueuh doraka kabehan. Tetep bae tah cak kiai boleh tah. Boleh ya kadeketan atut cenah ieu. Iya, sarardi saya gua ni. Sardi. Nu mantak sedih kunaon emang kiai? Nu mantak sedih geus nyaho jasa di ditu tah tanda tangan kiai di Tangerang geus aya tanda tangan Jang Atut tolol tah kiai. Cekna mah aing teu nyaho meureun. Nyaho di Cisoka geus aya, di Blaraja geus aya, nu can mah di Pasar Kemis doang can kabere duit bangun eta. Komo Pandeglang jeung Serang mah rarempag. Ya Allah, ya Rabbi dek dikamanakeun eta otak kiai. Dek dikamanakeun eta pemikiran kiai anu nyana teh kapan dideulekeun ku Gusti Allah salah milih lain sakadar salah di akhirat tanggung jawab si kiai dituturkeun kiai mah ku masyarakat di tukangna kumaha lamun masyarakat ye abdi mah milih ge turutan kiai cek kiai teh kiai mah ngajakeun teh ngajak kiai yo jadi kitu kan izin mangke urang di masa di kitu loh kiai mah ajak harita di panggung teh gieuan itu bisa kukuha itu kiai ngajak emang kunaon itu dibere duitnya kula onom tuh dibere duit kiai mau diberenya itu dibere kiai mah jangan setik atau dibere karena 2 kali kan 3 aduh isin lalakon lakan coba urang tah kalalakon akhirat ieu mal kebal dege trek paeh lalakon ka ditu geus ganti isin amat mun dikitu-kitu ku masyarakat kuari diisin-isin ku masyarakat tapi engke di alam ku Allah maning engke di alam ku Allah daripada kuari disanjung-sanjung ku masyarakat hidup ngan saukur sajuta-juta ceuhil dan naonan tapi di akhirat dikerbakeun ka neraka ya Allah cak malaikat Jibril kiai yang kemarin hidup-hidupan beserta yang hidup-hidupannya berjamaah alhamdulillah ka mana ya neraka siap coba pulah pilih saya tik waman baya imaman cegang yang Nabi sahajalma anu sumpah setia terhadap pemerintah pemimpin fa'atahu sabqata yadihi wa samrata qawdihi sumpah setianya nasa salaman beat sumpah moal keluar mencari dukungan lain jeung sumpah luar biasa setiana penuh hati buah hati nah benar-benar ngatukung kelanjutan bangsa jeung negara khalifah ya bahula beat saya akan siap membantu Abu Bakar Siddiq di zaman Sayyidina Umar beat saya siap akan membantu Sayyidina Umar nyawa pun taruhannya jadi ketika Sayyidina Utsman saya siap cek sahabat membela Sayyidina Utsman sasalaman beat geus kukumaha ge hulu jadi suku jadi hulu siap beat ngaranna sasalaman sepenuh hati kitu kene zaman Sayyidina Ali kitu kene zaman di zaman Sayyidina Muawiyah terus eta khalifah kamari ge di zaman Presiden Soeharto beat orang Golkar tapi teu khusus kemanapun Anda tetap akan saya bantu sekalipun salah tak kiai ge kos gitu kan ya saya beat sebab pondok saya udah dibangunkan oleh Golkar beat saya anu geus dibere mobil beat anu geus dibere ka haji ke Mekah beat kiai oplo beat teh kos gitu zaman Golkar tah ieu beat teh demi bangsa jeung nagara nu imamna adil sesuai jeung aturan-aturan Al-Qur'anul
Karim tah lamun aya imam dijenengkeun beat urang baheula mah beat sasalaman lantaran ziroi kuari mah beat eta melalui pemilihan umum eta beat ngaranna cing ada teh beat eta teh ngaranna teh beat urang memilih teh sarua jeung beat ai baheula mah sasalaman sepenuh hati lantaran ziroi nu milihna kuari mah kabeh sarua bae kuari ge beatkeun dengan melalui kartu eta teh beat sarua jeung kieu mun dibahasakeun mah ku ahli munazarah mah eta ge dawadim kan ngaranna jadi lamun dijabarkeun mah kieu urang milih tak kadinya teh set KSB misalna ieu mah SBK bae kan ieu cek beda kadele Demokrat lain deui sarua jeung kieu ieu Gusti abdi sepenuh hati memilih SBY akan saya gitu bantu apapun yang terjadi di negara ini andai kata ada yang merusak tentang kepresidenan tentang jabatan tentang berjalannya negara tentang dan lain-lain sebagainya saya siap membela kamu wahai SBY demi bangsa jeung negara tak eta orang memilih teh sarua jeung kos kitu bahasana ulah pajar sambarangan beat maknawi secara dijelaskan mah kos kitu baheula mah sasalaman demi Abu Bakar Siddiq demi Allah demi Rasul saya siap membela Abu Bakar Siddiq kemanapun dimanapun kapanpun andai kata terjadi peperangan saya yang paling dulu eta beat karena sasalaman sumpah setia terus kebelah takwari mah henteu aya kos kitu mah ngan beatna di jero tetebeng make paku urang set ieu beat ieu ngaranna eta teh engke dipertanggungjawabkeun di harapan Allah di mahsyar teh pertanggungjawab emang teu dicatet ku malaikat ieu teh raqib jeung atid nah dideleukeun ustad tad ke mana tad ya mana tad ditanya alusana siap tanya ke urang di akhirat Ustad Muhyiddin maju gak geter-geter jaga siapa ini kumaha deh baheula milih ieu tah aya Golkaran di dieu tah nah ieu tanda tangan nyolok sia kan bener sia berarti ngadukung Soeharto nya jeung Golkar naon sia alasanna dinya 3 juta terus pelaksanaan negara jeung agamana beresan teh ulah mun teu nyaho ka dinya mah ngan saukur eta bae lah lumayan dibere minyak segala perkara itu siap ka neraka siap teh siap ke kumaha tuh ieu tah beat eta teh beat bener lamun urang geus beat set kemudian ieu teu ngalaksanakeun aturan-aturan negara aturan-aturan agama urang nu geus beat teh mohon ka presiden mun di akhirat hayang salamet datang waalaikumsalam Pak saya kan memilih Bapak, kemudian Bapak tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan aturan agama. Daripada saya nanti ditanya oleh malaikat munkar nakir atau nanti oleh Allah, oleh malaikat yang mewakili Allah. Nah ini saya lebih baik bahwa saya sekarang keluar dari beat saya sebab tidak melaksanakan aturan-aturan negara dan agama. Salam. Cek presiden dulu udah stres naon tuh budaknya. Hayu siap berani kos gitu salamet teu berani bahaya ji balai lalagan emang ngaji ya ngaji cenah atuh ka presiden mah ge teu sanggup datang sia ka lurah asal aya tanda tangan lurah bae bahwa sia henteu ngadukung ke di akhirat bawa ka malah masih wasiatkeun habak mun aing pae eta tulisan asupkeun habak bisi abe malaikat maca ka aing wah aing geus kaluar di dukungan eta teu beres ya dukungan ieu eta teh dipertanggungjawabkeun mantak ngahuleng jelema anu mikiran akhirat teh aing ngadukung berarti beat teh dihatanya di harapan Allah kuari keur carita leutik da 1 juta 2 juta gedena kendaraan ka ditunda bisa ngabangun tapi di akhirat dikerebekeun di neraka masya Allah otak pasang tatang korak kiai ulangan seukur kituna doa pan urang mah pamimpin kumaha ieu tah aduh
panjang ya hadis ieu teh ya di ditu panjang ieu mah singkat eta kos kitu pejabaranana balikan deui jelema nu beat ka imam sumpah setia memberikan lambayan tangan atau sasalaman dengan sepenuh hati maka palyuti'u wajibnya nurut ke pemerintah wajib ini statoa lamun mampu nah lamun urang geus ngatukung salah seorang pemimpin nu jujur nu adil siap tempur perang nyawa taruhana andai kata aya deui nu nyieun pamimpin atawa nu hayang atawa anarkis atawa bugot ingin menggulingkan macam-macam tah di cara Islam mah bugot jelema nu hayang ngagulingkeun padahal eta teh jujur tapi deuk digulingkeun pandang urang paeh ge eta teh sorga goblok sia deuk nurunkeun presiden anu jujur nu adil aing heula ye aing dihareup paeh aing mah nyawa coplok sorga tah ngabela negara bangsa teh kos kitu asal nu dibelaanana nyana ngabelaan urang ai urang ngabelaan nyana ai nyana teu ngabelaan urang pan eta mun geus kitu atuh masyaallah sakalina dibere paranti masak teh nu harejo naon garang-garangna gasing beledug melulu nu korban geus loba jasa kamari ieu deuk naik bensin geus pahara mobil rarusakan eta emang demi rakyat tak lain sih kos gitu ayo coba lamun dicaritakeun satu persatu masya Allah mana nyana ka rakyat ai rakyat mah teu meunang teu kudu ngadukung nyana bere duit jangan ngadukung teu meunang ngomong salah ai nyana hayang didukung ai urang teu daek didukung nyieun SPPT bega datang ka paeh deui teu timbul eta kumaha masya Allah eta pak nu salah leutik encan nu dilaluhur bandung bahasa masya Allah pohara jasa geus teu kudu dicaritakeun ku lamun dicaritakeun Tangerang bae rincianna Tangerang bakal murikak bulu kulantaran bakal murikak bulu aing mesti jadi hileud bulu ulah komo negara mah aduh luar biasa Prabowo kakarak ngajelaskeun tentang saeutik rahasia negara geus hampir-hampir di Indonesia teh aya aset negara anu disembunyiikeun Prabowo pernah ngautarakeun kalau ini dikelola oleh bangsa kita cak nyana cak Prabowo gua mah nyampaikeun Prabowo ye gua kerja di Prabowo lah sagadeng ye hampir Prabowo tak awas bahaya oh paingan ngeunaheun make dasi di luhur orang aya nu kitu-kitu gaji mah tah satai kuku bisa dibikeun ka urang oh eta mah ieu mah rahasia mah eta nya kebejakeun deui antu tuh mantap waris sorotan Prabowo luar biasa lantaran nyana pernah membukakan tentang rahasia saeutik tentang eta oh lamun dikelola bari pohara tapi tetep baik kanajan kunyana ge can puguh keneh bae jageuninganan kitu deui kitu deui kitu deui kieu deui kieu deui kieu deui tah ieu kuari mun ieu mah keur nyaritakeun jelema beat siap membela pada salah satu pemimpin siap tempur wajib nurut lamun mampu mun aya deui nu endek ngagulingkeun wajib ku urang ditopang supaya ulah jadi bahkan cak Kangjeng Nabi andai kata aya jelema endek ngagulingkeun seorang pemimpin anu jujur wadribu unuqul akhar penggal beheungna paehan berarti titah di perangan bugot-bugot mantap karita ingat baik ulama Kiai Hasyim Muzadi hati-hati dengan bugot-bugot nyana berbicara atas nama partai atas nama NU bugot-bugot eta tah ngan kadituna bugotna kitu sih jana mah kitu mau dibejakeun lah kukulna lah balik di ka tukang berarti kita ngomong eta teh keur ngadukung salah seorang kemudian eta bugot-bugot ngan ku Gus Dur bae enggak ada bugot-bugotan jana di Indonesia
nggak ada yang jujur cek Gus Dur teh eta bicara ricing pan kabehan Gus Dur mah kos kitu aya nu ngadukung dihentuk padahal ngadukungnya nggak ada bugot di Indonesia macet Gus Dur teh sebab nggak ada yang jujur jadi udah aja bagaimana nanti guling-guling atuh cekna udah ganti lagi nanti begitu lagi ini ngomong sakadaek da we ongkoh teh budak atuh kos gitu dek dibantu boh kan eta nyana di istana teh nu dek ngabantu pohara jasa NU seluruhna ngabantu Ansor dek ngabantu Banser dek ngabantu Garda dek ngabantu di luar eta partai dek sabaraha nu ngabantu ulah sampaikan ka lengser cek Gus Dur apa-apa enggak usah dibantu saya cukup dibantu sama Allah aja urusin kamu aja cuy ya udah saya mau pulang aja pakai celana pendek aja lah giliran dek dibantu embongen pan hese di Gus Dur mah tata kos kitu tah nggak ada bugot-bugotan si Gus Dur teh ieu mah andai kata tah kos kitu seorang pemimpin dek digulingkan bunuh nu dek kagulingkeun anggap bugot mun pamimpinna adil ikir cerita hadis ya mah wa kana Abdullah bin Umar kayaan Abdullah bin Umar nyarita kieu atihu tunur badai ka sultan tapi fi taatillah dina nurut ka Allah dina taat ka Allah instruksi pemerintah tuturkeun wa'sihi fi masyiatillah tapi maneh kudu nyulayan ka pemerintah lamun dina maksiat ka Allah namun instruksi anu maksiat ulah dituturkeun namun instruksi anu taat wajib tuturkeun tinggal gitu bae wari instruksi anu taat tuturkeun instruksi anu maksiat ulah sakitu bae qala ba'dul ulama wal muradu bi qawli fadribu unuqal akhar huwa azluhu wa khal'uhu la qatluhu wa mautuhu cek ba'dul ulama nu di murad fadribu unuqal akhar bahasa Kangjeng Nabi cek tadi penggal beheungna ta eta azluhu wa khal'uhu majaz berarti turunkeun singkirkeun la qatluhu wa mautu lain kudu dibunuh qala badhud al muradu bihi nu dimaksud ku ucapan Kangjeng Nabi fadribu qat qurasihi wa idhabun nafasi buluh beneran lantaran didukung ku hadis ya dulu ala hada qaulu fi hadisin akhar fadribuhu bisaib aya bahasa bisaib ka ila mangkama kumaha aya bae tetep perangan wa huwa zahirul hadis cuman dihartina kieu cek urang mah ye eta teh bahasa non gitu tafsiran padribuhu maksudna lamun aya hiji pamimpin kemudian aya nu deuk ngagulingkeun tak nu deuk ngagulingkeun ku urang wajib kudu diperangan sampaikan ka dibunuh maksud dibunuh teh aya nu dibunuh beneran bunuh pokona mah aya anu bahasana dibunuh cak Kangjeng Nabi tapi nu jelas mah lain dibunuh singkirkeun ulah aya dibunuh mah tapi dikuatan ku hadis tadi bunuh ku pedang di mana bae kumaha bae bunuh tak iya teh disyaratkan lakin surito fidzalik ayakunal awal adlan pamarentahna pamimpinna nu adil jadi lamun aya pemimpin secara nasional adil pertahankeun lamun aya pemimpin gitu lokal gubernur misalna adil tapi sesuai jeung aturanna pertahankeun lamun aya pemimpin bupati adil pertahankeun lamun aya gitu lurah adil pertahankan tapi lamun henteu adil terserah rakyat dek diteruskeun mangga dek teu mangga jadi berarti urang teh beat membela bangsa jeung negara berarti kudu ngadirikeun pemimpin wajib ngadirikeun pemimpinna urang kudu peduli bahwa ieu negara urang jang supaya lancar agama politik nah ieu kudu dibentuk negara pemimpinna kudu nu adil teangan pemimpin nu adil beat orang melalui pemilihan umum colok orang coblos ke orang mun teu dibere duit teu dek nyolok eta tah nu bloon nama tah kuari geus ngarep-ngarep ira turunnya jajan turun keneh wae ira turun rakyat teh tolol kabeh mending mun tilok ngaji menusuk ngaji ge karitu nusok ngaji ge karitu tah aya dibere duit gampang teu dibere duit henteu jadi kepedulian padahal eta teh ganjaran mantap kuari mah gas ulah make mikiran-mikiran duit kuari dek milih presiden saya presidenna aing mah teu perlu dibere duit komoletik mah kecuali gede jalan teu perlu duit nah geus bukan adil ya sana ya adil ya geus nurani urang kaji ku urang ye ke nyana ngomongna kumaha
kemudian sepak terjang awalnya di mana kumaha. Oh iya berarti pemimpin pilih ke orang gitu kene gubernur. Iya pembangunan geus rada bagus ya. Aya tapak di masyarakat. Aju deui aturan-aturan anak dibandingkeun jeung sajian-sajian rada bagus, pilih ke orang. Kemudian bupati gitu kene. Aya pembangunan sekian persen persentase lumayan, pilih ke orang. Eta meunang ganjaran milihna. Nah, setelah kurang dipilih sesuai jeung nyana tatadina janji urang milih aiprak barang tak teu akur jeung perjanjian datang urang ka imam bupati. Waalaikumsalam henteu rek nanaon imam bupati minta tanda tangan bahwa keluar kula tina dukungan nangge daripada di akhirat engke ku malaikat kula. Ieu mah tapang tanda tangankeun bahwa kula teu keluar. Sakitu bae. Balik mah teu boga ongkos minta ongkos. Cak bupati sial dah budak gitu. Eta kos gitu. Nah ieu ngaluar dukungan kanu teu adil kudu jelas sabab kumaha baheula urang beat mah jelas atuh urang kaluar lagi kudu jelas. Lamun adil teruskeun urang di alam ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieulah urang terus-terusan moal eureun-eureun pilkada, pilgub, pilkades, pilpres, ke balik deui pilkada, pilgub, pil balik deui kitu bae. Pil-pilan bae mah teu eureun-eureun. Ya, kayak tak kudu boga aturan orang teh. Pilih sesuai nurani demi bangsa jeung negara aing ieu teh. Nu kudu dipertahankeun cek agama. Paeh ge sorga ieu, agama aing ieu teh. Pertahankeun kudu nyieun pamimpin tapi awas nu jujur jeung nu adil. Sakitu bae. Wallahu a'lam.